Terima kasih. Ya wangsit. Awas, sarana. Ayo nunggu hajat. Coba, Kecapangan elo, zaman ngada galupakuan ayah. nuka mangasun pajajangaran nuka dua jetir baker siliwangi kehan Ayah. pahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan siliwangi kedepan Ayah ada di Puskumelang putra pajang jarana anyar wawangitna kersumapar sajagat ayah. Di kondangan mupusti asma Ayah cenah diwali. Jukruk jalur satentang Siliwangi menangguhan alah sia tepuk tangan wangsit pituntun Seloyong atur nuhun asma luluhun wanita kaukum bungkus awal nafsu terkalu sanajan ditulatali teu moal cara jeung areunan
JTP aya. Kukutul sabar tindak tanduk nate ingkang Lamun aya Pauli. siliwangi dinanjang ku satria wangsit Ibu Eci aya. Aya cenah Pak Hajat ahli waris. Kapayun Bu Eci. Wajib, aya Pak Hajat. Kak buku Soloyong. numpas hawa nafsu terkabu seniman jeung seniwati Andre nu bagus Aya Pak Hajat. gadupan senu mandiri jadi juru penerangan ngarakeutkeun duduluran Bapak Linmas, Bapak Amin aya. Kejapangan zaman ada galuh pakuan Pak Hajat. Doka mangasur pajajangan Pak Hajat di rumah ker aya siliwangi kerepanang desangki Pak Hajat pinter jaga pahlawan putra pajan jarana anyar awangina kegawangan siliwangi kerepanang ampuh nutur sabar Abad ahli waris Bapak Amin aya Bapak Amin sajagat jika Kang Mekir keur alit kieu ya Andri Kang Mekir keur alit kieu ya persis kan kasep keneh ieu gitu Kang Mekir mah baheula teh boga pun biang teh nyiram teh hayang aspal jadi we hideung ya para ampun majeng urang ngaoskeun atensi nu sumi kasih buring di barudak